wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakun minal muhtadin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala falaisal mar'u yuladu aliman wa yasha'u ilman. Allahumma salli sallu wa yassir amrana wa lisan yafqahu qawli. Rabbana tahbaina qawmana bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqati wasta'nina biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna fahma nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamana malaikatul muqarrabin. Rabbi zidna ilman wa fahman minka bi rahmatika ya rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah dina sabada nyepun sareng kawujian khususan ka para jamaah sekolah anu sanuliha di luar masjid. Sampai menyampaikan puji sinarang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kudu diwadahkan tenang urang sadaya kesempatan biasa hadir kumpul ngarung berjamaah dina raga nyumponan nohonan sebahagia kewajiban urang sadaya ti Allah yang dina raga talabul ilmi anu mudah-mudahan setiap langkah para jamaah sadayana anu caket anu pedihna hafirna di masjid yang sababiyah ibarat karena seorang sadaya sarta hasil rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Salawat sinareng salam Allah salamuna tempat tercurahkan junjungan urang sadaya baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatna, kepala tabi'in atau nabi kaum sadaya selaku mantena anu mudah-mudahan urang sadaya hadirna nyumponan di kewajiban jeung sababiyah urang sadaya hasil syafaat dunyana terutama syafaatul mujabbah di tenang kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian mangku ibadah istighfar kami insyaallah kalau dimuliakan alhamdulillah urang sadaya kersane Allah Subhanahu wa taala dipasihan bersama misuar sekarang sehatna sarta bungsu hidayah taufik Allah. Urang sadaya biasa hadir melaksanakan kewajiban kepada Allah, mensahihkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakan kurang sadayana anu tantos pantenan urang modulasi dan sebab pangaosan sanemun sakali sekalipun ada banget pangaosan mah Kang Rasul bahasana disebut poe rugi teh Kang Rasul mah di mana hiji poe atanapi batang poe namahan ilmu. Ada ulama alhamdulillah nami saningon sakali ieu salah sarios pangantenan mudah-mudahan sekalipun saningon sakali pelaksanaan pangaosan urang sadayana mudah-mudahan ieu cindeun sababiyah saudara urang sadayana agaduhan istilahna ibadah urang ka Allah biasana ibadah urang namun berdasarkan ilmu. Man ibadah mali tampi ku Allah sanajan ibadah naroba ibadah nadae fardu terutama sunat naroba tapi lamun tanpa dibarengan ilmu eta ibadah habaan mansurah dan ibarat lagu anu diawikeun wajah sabab jauh tina manfaat loba madaratna. Artinya keterangan ta'alam bari salamaku ilal aliman ta'alam ngaji aranjeun teh Rudaik ngaji aranjeun kabeh bari salamaku ilal aliman. Man urang dilahirkeun ka alam dunia teh aliman teu dilahirkeun jadi jelema pinter, teu dijadikeun jelema istilahna jenius kabeh ge bodoh. Urang dilahirkeun ka alam dunia teh daya bujrak kalau ka dunia jelema jauh calakan daya. Atanapi jelema bujrak ka dunia jauh pasehat maca Quran eueuh. Atanapi bujrak ka dunia jauh karamang dakwah mah bisaeun sarua. Kabeh we ciri aya ka alam dunia nya. Jadi sarua urang lahir ka dunia mah sadarajat kabeh ge ciri. Jadi
can mangi urang bayi lahir ka dunia anu seuring isi meureun mangi geus salasa urang meureun ngeun siga anu ka meureun sepuh baheula mah sugan mangi bayi pas lahir keur seuring hampir rata-rata ceuring mun sababna ku bodoh ku bodoh can aya ilmuan maka diparentah ku Allah daek ngaji daek hadir ka pangaosan walaisa ilmi kaman wazahinun yang anjing lahir ka dunia teh termasuk dina hartos ahli ilmu asugan yang mana anak kiai yang mana ada umpamana pejabat anak jenderal pas lahir teh pinter mana sarua jadi urang lahir ka dunia teh kodakna sarua urang teh bodoh istilahna tanpa aya ilmu kunaon ayana aya we pelaksanaan disebab kewajiban urang sadaya talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat dipadukeun Allah Subhanahu wa taala ulang sadaya nyupri ilmu setiap muslimin muslimat siang maupun menghina cek paribasa mereka kurang penting sami sakali ngan ulah we ngaji teh saumur hidup sakali ya. Ngaji saumur hidup ngan kur sakali-kalina geus komokeun ngajina apa namanya bahasa seharian hari seharian teh berarti sabulan sakali aya urang bingonan berarti samingon sakali ngencan we ngaji teh urang teh poean unggal poe ngaji da bos unggal poe ngaji mah nya paham ngadenge unggal poe ngaji mah komo tadi ngaji teh paham kana ceuri lagi nya bosan ngaji teh cenah sedangkan miladina katerangan ada ngaran ngaos teh kitu dina kitab taklim bahasana 40 balikan kudu nage tina hiji hadis teh berarti kaciri bodona lamun aya hadis eta unggal bingung teh nya teu bisa euy tina ngaji teh kata haja pinteran abi kitu unggal ngaji teu ganti ya jadi sakureuna mah hiji hadis teh minimal 40 kali 40 balikan begitu lah hasilna sama menang jamaah poe Sabtu kali teh ngaji teh eta deui cenah hadis teh ya mun cek barudak gambaran dalil hiji dicecekek eta hiji hadis teh kan kaduna kitu dalil pamerintah di mana apa paham berarti daek ngamalkeun jadi istilahna beureun teu bijil aya ngasuk tikatuh bijil teh kencang jadi kuping teh di pangajian teh kudu ku cepil lah ku ceuli nya ari cepil mah barang cek langsung nyempil gitu ari ceuli mah barang ceuli kakel nya jadi kana ceuli mah jadi loba lewatna lantaran ka pangajian nganggur mawa ceuli teu mawa cepil mata ka pangaosan mah kudu mawa cepil barang cek langsung nyempil di mana nyempil daek ngamalkeun sehingga kencing jadi hadina ka pangaosan urang teh ilmu urang manfaat ibadah urang diterima ku Allah margi yakin sekalipun istilahna bahasana al ilmu imamul amal wa amal tabi'u ada ilmu mah imamna amal mah makmumna tauran daena caling di pangaosan urang keur ngamakmum kana ilmu urang lantaran urang kapal datangna sumpingna caling di pangaosan teh ieu hiji kapaduan ti Allah Subhanahu wa taala sekalipun hadir ka pangaosan teu diwajibkeun apal mah teu diwajibkeun istilahna ka pangajian teh kudu nyaho pamit teu da diwajibkeun mah hadirna wajibkeun mah ngalangkahkeun kana sampean ka pangaosan sarta insyaallah di mana imamna ilmu ibadahna kali tarima Allah Subhanahu wa taala. Hiji riwayat aya hiji jalmi anu ahli ibadah anu ibadahna ge 500 tahun ibadahna tanpa dosa 500 tahun tanpa dosa di zaman Bani Israil alaihissalam saya katakan tempat nage di luhur gunung jauh ka itu kalieu jadi lamun maksiat mah jauh kana pamaksiateun panonna buat tempoeun pada urang mah ayeuna betul ibadah panon mah teu tina maksiatnya nempo bujur mah anu ngaliwat dina HP mah panorama teu kadenge panggil dengkeun panorama kana kagorengan teh nya teu ditupatkan dilekahkeun teu ngalekahkan ditanyongkeun jadi maksiat urang mah setiap tubuhnya jadi masih badak cek urang mah napas urang kaluar hajeron napas urang teh aya 4 rupa hiji bisa maksiat bisa taat bisa nikmat bisa musibah ya. Ini napas urang teh ieu sakali kaluar kajeron napas urang teh bisa jadi nikmat bisa jadi
ayeuna masih bisa jadi nikmat jadi musibah, bisa jadi nikmat jeung bisa jadi istilahna musibah. Lamun urang meureun bernapas ieu pangaosan, angkat di bumina sejahat di pangaosan, insyaallah napas urang teh bakal jadi napas anu nikmat sarta ieu napas jadi napas anu pinuh dina atos taat ka Allah. Tapi lamun urang bernapasna istilahna lain karena Allah, bisa jadi napas urang kalau larut ka jero napas urang teh jadi maksiat jeung jadi musibah. Tah hadir ka pangaosan ieu teh cing janten bayangkeun sakali napas urang saja sabaraha kali rekap banyu geus poe lamun hitung sapoe mah komo dek sabaraha kali kaluar napas urang sampai sabeuting lamun urang teu ibadahna ibadah eta ku ayana hadir ka pangaosan apal ilmuna bakal lain ibadah 500 tahun eta ibadah tanpa maksiat saenggakeun munajat kalau tanya sama malaikat Allah ka malaikat Jibril hayang kumaha jelema teh ibadah 500 tahun jawaban cenjangnya ibadah 500 tahun abdi mah hayang dimaotkeun kekayaan sujud ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Dijawab urang teh sigana mau ditanya ku malaikat, "Man maot hayang kumaha?" Berarti hebat mah nya. Lamun malaikat maot nanya heula ka urang memang pasti jawabanna teh abdi maot hayang keur ibadah. Lamun urang kabeneran teh kabar ka urang maot tanya ulah beja sudah lupa dari bejaan atau kewajiban mana mau kayak suka gerak ketol sujud kayak orang alhamdulillah lupa bejaan mata kurang mah rajin loba maksiat daripada taat ijabah ku Allah maafna keur sujud pada gerak di alam dunia manehna dina terus kaluar di dunia di alam pakuburan anu di dunia akhirat ditanya deui ku malaikat Allah maneh disalamet kana rahmat Allah surga Allah teh kunaon jawaban cekata jawaban teh ibadah kuring 500 tahun bisa ka surga teh sekala mal bisa mane mal bisa lebet kana surga Allah malah si rahmat Allah lamun nganarkeun ladang ibadah maneh perbandinganna surah Allah coba timbang ibadah 500 tahun dipake mayar nikmat hijau salila 500 tahun tecumpon cenah ibadah 500 tahun tanpa maksiat tecumpon mayar nikmat hijab hari urang 80 yusra 60 50 hayang mayar lebat kana surgana ditungkeun hijab urang pacan pernah ganti oli panon sugan seseup teu bisa nempok kadang-kadang teu bisa beutak ganti henteu ti kape ayeuna malah di daerah-daerah orang-orang buncari panon teh mah dibaka pengajian kadang-kadang redup panon teh kadang-kadang melepem di bawah pengajian namun digare enggak beneran we disuka kasih mah rajanya nah alhamdulillah pada kadang-kadang mun malam Sabtu mari kasih dari ribu mun malam Sabtu mah ribu mah enggak bisa wae nonton ya satu sakare kentenya berarti ribu lamun malam Jumat teh malam Minggu alhamdulillahirabbil alamin urang pada jalan kawasan lain dina hartos badangan ulah eueuh nonton urang kudu ngaji kudu